Ayeuna teh brother cicing teh ayeuna di mana? Di dia dibawa Kalimus deui Mang Wajid Oh, gitu. Ai baheula di Parongpong naon atuh di ditu? biasa pencarian Pencarian naon eta teh? pencarian jati. Ai sugan teh pencarian janda gitu euy. Pertama pasti Aduh, cilaka gitu. janda teu beunang Heeh. gadis komo Aduh. Jadi ayeuna teh balik deui we kan ini ka dieu. balik deui kan ini enak. Oh iya mah orang teh bari mengulas kisah dan kasihnya. Kisah kasih. Jadi baheula mah urang teh ngalalana geuning nya kerja. Ayeuna mah teh ngalalanung sih gitu. Ngalalanong mah kapalik ditu. Nah, ieu tah kameramen khusus eta. Oh. Sabab ku anjeunna tos kapendak. Heeh. Berarti ngalalanung teh geus melenungkeun. Ngalalandong abi mah nu dimaksudna ngumubar gitu. Oh, ngubaran. Ngubaran. Heeh. Ada lain sanes penyakit fisik wae kapungkur teh nya. Dikeun ke dipotongkeun gitu tah. Aduh. Kayaknya gitu nya. Heeh, benernya. Anu boga urang. Lain kayak urang teh rek nanyakeun yeuh masalah nu baheula. Sok. Anu mana seueurna masalahna? Tak. Ari anu masalah jeung awewe keur ulangan teh kumaha eta teh? Masih kena teringat atau kumaha gitu? Ulangan Anu keur zaman baheula geuning. flashback. Flashback lah. Emut Mang Wajid teh harita teh keur beger teh birahi teh. Aduh. Iya Siti saha kealusannya. Oh Siti kealusan atuh. Sada. Nu sada gitu benernya. Ya. Cik, eta teh Mang Ogan anu seseorang teh masih kene terselubung dalam hati teh ayeuna. Ari abi mah da sanes pelaku peristiwa eta mah nya abi mah saukur penikmat gitu. Penikmat. Atuh meureunnan batur geus 2 ari amang acan deui nya. Radar atuh ka abi. Poho. Aduh. Bae atuh saeutik we eta mah alitan. Poho atuh brother nya. Duh ya teh kayak cai-cai pisan meureun nya hampura. Ya cai mah Wajid aya cai. Iya tah lah. Tuh, aya ya. Iya teh anu disebatna teh cai naon cenah? Iya mah cai sumur. Cai sumur. Ai anu geus kawin mah disebutna cai kahampangan nu raos. Pami kanggo orang-orang jadi cai naon ya kira-kira pami teu jadi kahampangan. Iya mah jadi cai naon atunya remako. Naon remako teh? Remaja kolot. Remaja kolot. Heeh, da dirasa-rasa mah kieu orang teh. Dewasa teh eukeur gede enggeus. Baokan mah da geus Semua Jawa tuh. Jadi orang teh disebutna teh ayeuna teh retak. Retak teh. Remaja tanpa kekasih. Au. Lain, urang teh kadongkapan ngomong-ngomong teh urang teh kan aya deui cenah nu bade sumping ka dieu teh. Oh, nu bade sumping. Saksi eta ge saksi bisu. Oh, saksi bisu. Engke sauran. Engke eta mah. Engke bagian. Oh, dah gitu. Khusus hawas eta mah. Eta mah disebut lagi mama mah bulu kerek. Kana mah. Oh iya mah Mang Wajid teh katelahna teh mama namprak teh nya. Pi jauheun kana mama aduh. Tama urang mah nu inget di dinya mah baheula kitu nya. Inget main layang aja main kaleci urang mah. Ari teh. Oh, pandidinya mah pernah pasea gara-gara kaleci. Biasa hari tetep pasea. Oh, jeung eta jeung balad-balad lah, jeung brother baheula. Masa lalunya, masa lalu ada masa lalu namanya kayaknya. Oh, tah gitu. Orang ngebahas masa si kamu sendiri wae.